Ibu, punten. Mangga, aya naon Jang? Ah, teu naon Ibu, bade ngiringan demo abi teh. Di mana? Di dieu? Nya, Pugu demo di dieu, di gedung DPR tuh rek demo mah. sanes bade demo ka pemerintah Ibu. Abi mah bade demo parabot. Parabot naon? Panci, Balik siapa ditanya ku kulo teh? sebalik kumaha Ibu? Ditanya parabot naon teh akan nyebutkan banci. Panci Ibu, panci. Asal budak ini teh. Oh, panci paratian nyen gudeg. Nya Ibu, para di gandamal gudag. Sok atuh abi bade promosi. Nah saha no emosi? Di aing memang kieu salah ngomongna. Kakak Ara ngomong jeung nu bonge mah. Bada gongting sia, nyebutkan aing bonge. Sudah kesel tadi ngan hayo we pi omongeun. Keur mah keur pusing ya dagang teu laku-laku. Nya heueuh lah, ari dagang baju mah hese laku. Na kudu dagang naon atuh ngarah laku. Agama. Kerenangan naon, Mang? Nangan sinyal. Nama kayak di teangan. Matak di tangan ge berarti eueuh. Eueuh ka mana atuh? Nya teuing atuh da ujug-ujug leungit. Anu nyokot meureun. Nah saha atuh Bu nu rek nyokot sinyal? Ya sugan we atuh aya nu nyokot. Nah ari nyokot sinyal kumaha kitu? Ah teuing atuh da tara maukan sinyal. Re eta Ibu sinyal ayaan. Aya, abi mah da tarapti nu napena oge. Da abi ge nu na HP mah sok tarapti, ngan da ari sinyal mah sok leupas. Atak leupas ke ka kekang meureun. Bu, sigana Ibu mah kudu berobat. Teu pugu-pugu nih teh aing berobat. Ngarekeun ka jelema gering. Tuh da ngobrol ge mending geus teu nyambung kalakah ka ditu ka dieu. Nu teu nyambung mah ngomong jeung maneh. Nah, Sinyal lagi eueuhan. Keur naon, Mang? keur ngadagoan penumpang. Nama kiri dagoan. Heupan rek naik ojek. Iraha. Ayeuna Nah, tuh can ka dieu. keur di jalan kene meureunna. Jalan mana? Nya jalan imahna tuh. Sama kali jemput di dia lain di imahna. Da titik jemputna ge di dieu. Ngomong we hoream. Lain hoream Ibu, maksudna nitah jemputna di dieu. Saha nu nita? Penumpang Puyuhan atuh dek ditutut itu. teu daek kumaha da dibayar. Dibayar sabaraha sih dek ditutut itu aku batur. Nya meujeuh we daek ditutuh titah oge da keur usaha atuh. Nu puguh we atuh usaha mah teu kudu ngorbankeun harga diri. Ngorbankeun harga diri kumaha ari Ibu? Geus ngawangkong jeung Ibu mah malah beresna. Gra ini tuh Jung. Nama kan nita ini. Heuh darek naon atuh di dieu oge? Rek dagoan ojo. Atas nama saha? Uci. Apal kitu indit we tadi. Baru naik. Oh. Mang ojek. Mun teh. Ari amang ti iraha ngojekna. Abdi mah sok ti jam 8 dugi ka wengi. Kadang sore ge ai tos capek mah euy. Lain jamna amang. Eta amang ti tahun sabaraha ngojekna tos lami. Oh, nu masa tahun abdi mah tahun kamari mulai ge. Aing nganterkeun sok ka mana wae eta teh. Katara tebi abdi mah paling ge ka Pasir Cina, ka Maleber, Buniaga, paling tebi ge ka Cianjur. Oh, sabaraha eta teh ongkosna? Upami ka Pasir Cina mah 15.000, Ka Maleber? 20.000, Ari ka Buniaga? 25, Lamun ka Cipanas? ka Cipanas mah 30.000. Lamun ka Cianjur? Ai ka Cianjur mah tergantung. Pami palih dia kene 50, pami kanu tebih 70-an lah. Oh gitu. Nya, ari Ibu bade ka mana tuh? Hayu. Ah mau kemana-mana abdi mah. Gue ngalangkung. Bangga. Nunjungan tasan saha Bu? Mane hayang nyaho karena urusan batur teh. Sanes kitu, pami bade iinditan, ku abdi bade dianterkeun. Emang nyaho gitu tujuanna rek ka mana? Henteu. Nah, tuh ari teh nyaho mah kos nu heueuh we kanturkeun. Nya ai puguh mah Ibu rek dianterkeun ku abdi, kage ditanya meureun ku abdi. Teu puguh nanyaan kan geus boga salaki, kan ulengo nanyaan mah. Lain nanyaan kawin Ibu. Nanya naon atuh? Nya nanyakeun tujuan Ibu. Ah, ari tujuan abi mah hayang hirup tentram, rezeki lancar, awak sehat. Lain tujuan hirup, tapi tujuan Ibu bade init ka mana? Nah, sahan rek ini. Ibu. Ah, mali ini itu abi mah. Ah, tuh make cicing di pangkalan ojek. Kenai atuh kumaha urang we. Ari Ibu di dieu mah, abi jadi nyangkana Ibu rek iinitan. Sok gampang nyangka mah taki tatanya heula. Pan tadi geus ditanya ku abdi. Maneh mah nanyana oge, abi keur ngadagoan saha, lain nanyakeun abi keur naon. Sok tanya, abi keur naon di dieu? Naon atuh Ibu di dieu? Ah, tadi keur ngawangkong ge jeung maneh.